itu lain ngaliwat aya nama nyimpan alhamdulillah bagian ya liwat Haji Asep Strawberry di mana we outlet nantos 17 outlet dia karyawan nantos 1.350 subhanallah udah berangkat ke umroh terus langkung 200 mudah-mudahan sing langkung barokah amin mau bekal ibadah Allah subhanahu wa ta'ala doakan matana seni panjangkan Yusuf asadana putra putri turunan anak seni saroleh solehah wasilah anjirana tiasa simpuring hasil dan hakikat izin Allah oke simpuring alhamdulillah ngaros baja biasa pernah serang kesepuhan di Majalengka kesana abah berikut aku sadana mudah-mudahan si Parajang Yusuf sadana si saroleh turunan abah ini anu cikal makomo jeung sekedap deui pada pangantenan si jamat manten doakeun jeung langsung dia lancar jeung lancar amin. Berikut para alim ulama para kiai sadayana nu hadir di hafal mubarakah nu kalitan kusumpuh di terhormat oke aparatur pemerintah setempat sipil di Polri tersana balurah geus jajaran anu sami kusumpuh di terhormat Pak Bin Saade bagusnya si Pak Bin Saade alhamdulillah mudah-mudahan sing jantan pemimpin Polri anu amanah para bakal calon tamu Allah mana bakal calon tamu Allah mana itu anu bade umroh mana karyawan araya teh nu mana oh eta teh kitu ngararacunnya teh anu jadi saksi kunaon sim kuring nyebutkeun bakal calon sabab dacan berangkat di dieu kene disebut calon ke tos ngange kawan kai ihram mikot siap berangkat umroh menuju haram dari umroh mah di lebat Masjidil Haram ngan mikot ngumpul di luar pada di Hudaybiyah, pada di Jirona, pada di Qardul Manazil, pada di Bir Ali, Jeddah, kata tempat mikot. Nah, ketika ibu bapak tos ngawa ihram, mikot terus ngajatoh ke niat nawaitul umrah lillahi ta'ala tapi labbaik Allahumma umrah. Berarti dirinya siap-siap kurang jadi calon dina umroh eta. Wisudana iraha tahallul. Kita kurang terus ngalaksanakan rukun-rukun dina umroh eta ditungtungan ku tahallul dirinya namanya wisuda satu wisuda Allah nu wisuda ketika langkah jamaah umroh ngalengkah terakhir Safa Marwah 7 lengkah pada ke Marwah terakhir dina nutup perjalanan rukun maka Allah ngadauh ke para malaikatnya ya malaikati ishadu anni syaksan qad ghafartu lahu malaikat-malaikat kaulah saksian kelararanjeun itu jalma-jalma anu geus bereskeun rukun umroh ayeuna 7 lengkah deui rek nutup kana Safa terus tahallul saksian kaulah geus ngabersihkeun kana sakabeh dosa-dosana eta jalma suci bersih kayaumi waladathu ummuh bagaikan bayi yang baru dilahirkan ditungtungan ku tahallul subhanallah makanya dimulai pemberangkatan sampai ke pelaksanaan seni paparinah jag sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayungan orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat wa salam ka junjungan mulia tetap salalawas ka dilusurkeun ka junjungan urang sallallahu habibana wa nabiyana dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada dzurriyyah kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikut khusus, urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadaya masih kenging syafaatul uzma akan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sababaraha persiapan kanggo para calon-calon tamu Allah bade angkat umroh. Naon persiapanna ase? Nu kahiji paseuh. Nu kadua fisik. Nuka tilu pesak nuka opat mana sih apalkan hiji makanya ulah jauh dari ya aing teh pan rek berangkat teh gitu anu bade berangkat ka dari pan dibekalan ku aing
nyala rumput mah. Itu bekalan pengalaman tadi ya boleh. Siapa aja? Ya, ambil kesaksian ku jamaah, ya calon-calon tamu Allah. Kita melihat wajah calon tamu Allah, kita ikut senang, ikut bahagia. Siapa tahu tahun depan kita yang kegiliran berangkat. Amin. Hayang, ibu kadar itu hayang. Hayang. Wes daftaran can. Rek sanu mawon. Saya daftarana. Insyaallah dinasibkeun amin. Ya Allah ya Rabbal. Tah, cara ini. Calon. Nah, jadi nyesal kali aja. Calon-calon tamu Allah, masya Allah. Tidak usah ngaju kelak tuh mata musisi aja. Kayak ngaju kelak yang tanggung jawab nih. Terus mati itu nyalanya di sini. Dua sisi tinggi, pakai merkei, ada tega. Jadinya kok kereta ada rumah lah. Harus begitu. Persiapan anak nuka hiji, pasek nuka dua, fisik nuka tilu, pesak. Kok pesak langsung nuka opat. Biasa ya tulang kepala 14 para kepangi. Bawa di hubungan semangat. Hiji daun asep pasir teh fondasi na singku ae pasir na yang umroh pasir teh naon asep niat pun terdek naros niat kadar itu badai naon kita tuh biasa jauh ibadah badai naon kan itu teh badai ibadah lamun niatan rek ibadah cocok jeung keterangan anak bahwa haji umroh takrifnya adalah qasdul ka'bah lin nusuk nejak ka Baitullah sejak ibadah. Urang kan itu teh lain rek naon-naon, rek ibadah, rek ngabdikeun diri ka Allah. Arek ngabdikeun diri ka Gusti Allah supaya kena kana jaminan. Mana jaminanana sing sajalna nu berangkat ka Baitullah sejak ngabdikeun dirina ka Allah kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummu bakal dikeluarkeun segala rupi dosa-dosana ku Allah dibersihkeun suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Beberesih urang di ditu. Ngan eta wadahna niat anu bagus urang rek ibadah ka ditu. Wadahna bersihan heula ti dieu. Wadah niat, naon wadah niat teh hate. Kokotor hate ulah dibekal ka ditu kudu bersih. Naon sababna? Lain kan sakadar dohir urang kudu bersih suci, hate jeroan urang kudu bersih. Sabab urang rek jadi tamu Allah anu maha bersih. Allah moal nampi tamuna kecuali anu bersih. Memang asep aya kokotor kitu hate aya. Bejakeun ka haji naon eta kokotor hate kudu ulah dibekal ka Mekah ka Madinah hiji angkuh. Eta sok nyelap penyakit hate ngabahayakeun eta teh. Doa bisa teu diijabah, salat teu ditarima gara-gara dina hate aya penyakit AIDS. AIDS cek dokter AIDS penyakit kelamin yang mematikan cek Syekh Mubarok AIDS penyakit hati yang mematikan iman. Doa kita diijabah sok sanajan dicerita di makom mustajab di raudhah di multajab di hajar aswad di makom Ibrahim lamun eta penyakit hati dibekal moal diijabah. Innallaha la yuqbalu du'a min qalbin ghafilin. Eta nu ngabahayakeun sa Rasulullah moal ditarima doa hiji jalma lamun dina hatena aya muntah aya kokotor mana kokotor asep bejaan AIDS AIDS na angkuh sombong ulah dibekal ka Mekah sombong rek nyombongkeun naon ulang di Mekah Ibrahim hareupeun Ka'bah duh hina urang eueuhna naon Allah nu maha segalana. Awasnya kadang-kadang aya kasombongan jalma di lembur aya tetangga kuri begituan siletik aya uga senian hiji geus mung nanya ka tetangga dal batur ge apaleun ka mobil teh 5 tahun kadenge tina rem di jejeritan mikir ieu cenah beda
Ulah sombong kusina berak pager. Ya Allah, datang ke Mekah mobil mewah jalan di taksi aja. Di urang Alphard miliaran di itu jadi taksi, di urang Camry dipakai ku anggota dewan MPR, DPR, MPR RI, nusok Marakedasi, nusok dari Priversi, anu sawareh hosong. Kalian cekuring lagi. Kades. Camry 700 juta, 800 juta di Mekah jadi taksi. Yang naik Camry 2 real lah, 2 real naik taksi. Pernah kuring sombong di situ naik Camry selfie kayak asal bantu di akutan kan dia sangat terus kalau batin terus kopi itu ceheran susu atau eueuh gitu sasageuna bener sok aku tandain naon aya begitu dagang saya atuh di dieu pohon tapi kamana dari eta gitu Camry dipakai ku anggota DPR MPR RI di Mekah mah gratis 2 real selfie naik Camry cepet jeung status dilalene ku batur sore eta ngaran taksi nak foto 7 menit pohon deui di ditu mah ulah sombong awas dibuktikan diwiwirang di ditu ya Allah harta disombongkeun, jabatan disombongkeun, nareupeun Ka'bah rek nyombongkeun jabatan naon? Bintang 5, bintang 4, bintang 7. Teu dipapake di ditu mah. Tetep we sataran jabatan. Ayo, bebeutkeun, ayo, ya. Ayo wae tinggal bulan. Ampun. Geus eceuk ka dieu we ngarina ka dieu atuh. Ngarolotot ka ditu mantuan ngabeunah ge moal. Terus kali kumaha asa dipaut ceramah teh itu dibrangpreng merong ya Allah benahan dulu ada rumah bantuan Budi itu benahan pancing nges berkata ini mah sayang nges ya Allah jabatan disombongkeun jang naon nyombongkeun hareupeun Ka'bah jenderal bintang 4 sataranjang cuma kain putih saja 2 helai ihram subhanallah dayana naonan nah atuh aya balik ka lembur jadi sombong deui karak naik jabatan saeutik geus mung wawuh jeung tatangga geus wawuh jeung nu dihandap sadar moal naik ka luhur lamun teu dianterkeun ku nu handap leres teh makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah eung leres kitu aja eungan atuh pindah ka luhur makana ulah sok daya wajib disombongkeun payunan Ka'bah naon deui Asep bijil kasombongan tina naon tina ilmu punten calon tamu Allah dayana naonan geus sareupeun Ka'bah nah urang aya di lemur karak nyaho ka nyaho saeutik naik mending geus mung dipapatahan ku batur maneh budak kamari sore nyaho naon ieu akang Kang sadar diri masing-masing punya kekurangan datang mah ke Mekah ilmu urang can aya naonan lo makanya ulama malasuk jadi ulama besar seueur naon deui disombongkeun maaf kaset disombongkeun maaf tah bisi rumah kaset datang ka ditu jadi goreng ke Saudi Jararampung Libanon Pararodas Turki Mararancung manta kuring tiap umroh lamun leumpang di hotel sok teu pede atuh hareupeun Saudi leumpang jangkung aing pendek lah dia Turki manjung aing pesek lah dia Mesir bodas aing geuneuh rumah sadiri ka mundur we ka tukang sorangan jauh du ganteng ti hareula lah kuring di tukang tungkul tadi sorangan syukuran we ka Allah ya Allah nuhun sakieu abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri hate diubaran ku Allah buru duul ti tukang
jamaah Afrika negro kuring kahiji dirinya jadi kuring nuhuru banget cahayaan ngahiji dirinya menang alhamdulillah ngahiji jeung Afrika. Ya Allah kau barat hati gelis yang disombongkan awasnya ulah centil di ditu awas loba nu leuwih gelis dilihat tuh kok meningali Libanon mah bening bening. Tidak ada lagi wanita yang terbening di dunia adalah Libanon. Sebabnya Nabi Yusuf pernah di Libanon. Jadi kakak saya panturun Nabi Yusuf ayah ke orang Libanon. Tak ningali istri Libanon paminggal cai jam-jam asa katingali nyuruluk na cai jam-jam tina ti corona teh bening eueuh hapuran emang urang dieu bening asli Libanon. Tak kuring mun leumpang sok teueun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Mimilu aya tau. Gara-gara ngimpi jeung Libanon aing menangkeun kawena alhamdulillah. Mun lampang teh sok Ciwitan bujur. Nyeri neng ih mata. Sok banget ya, thank you very much. Thank you very much. Sok nanti ayam bunuh itu benar. Alhamdulillah makom mustajab ya mana diijabah tempat ini aing susu biji sih halus saya Subhanallah, subhanallah. Eureun-eureun bujur di Ciwitan ku majikan, mata. Nyiwitan we nyeri molototan wae. Oh, atuh apeureun nu geulis katabrak. Ceun bojo tabrak bujur ontak. Ini tega. Woi itu kan tanya cemburu. Kun bojo teh sok cemburuan tandanya cinta. Ya iyalah atuh rek teu cinta kumaha setorna gede wae. Matak bapak-bapak kupingkeun lamun hendak dipikadeuh ku bojo kumaha doa duit aing leungeun kieu doa ieu nya ke tes awewe mah gampang teu di imah teu di pangajian asirahna teh kan duit Tuhan salahkuna kararuat ih aing leungeun kieu mah doa aing duit mah kieu tah podah yayah deui eta mumun tapi nunung ayo bi nunung aya di tati kampura tadi jadi telur aja aja astro tadi bener tadi Halimatus tadi atau pakai ditus saja nah demi Halimatus saja Masya Allah waliyatullah kayaknya bagus kita tidak bagus sabar ini jasa oh bager ya ini bager karena kalau belum batu tarang alhamdulillah kupingkeun ya ibu-ibu mah di mana-mana di imah di pengajian ngan duit aing leungeun kieu mah doa aing duit mah kieu tah itu doa eujeung atuh pun doa butuh duit butuh daya mah dunia panabi nu niwarang tolabul halal fariidatun ba'da fariidah dengan duit nu halal teh wajib jang digawe wajib dengan duit nu halal teh wajib sabada digawe wajib supaya diberkahkan ku Allah dunia butuh penunjang moal boga masjid lamun aya materi na leres teh ibu mah nutupan aurat tuh hukumna wajib lamun teu gaduh tiungna di mana eta tiung sanu ngadamel kerudung sanu ngadamel batur nu ngadamel na geuning dianggo ku ibu pan dipeser nganggo naon
artos butuh urang teh ustaz ge kiai butuh beda jelema lain tong ngeret kiai kitu teh anu gratis ana mah ibu adun ya bid duit wa ma bid duit sakit adun ya bid duit gesit adun ya bil fulus wa ma bil fulus mampus adun ya bil fulus lulus itu ayeuna mah kita ngahejeun di WC umum terminal bayar sabaraha eta di mana-mana akurnya tiap kuring ceramah tiap luar daerah mau nanyakeun harga ngahejeun di WC sabaraha 2.000 mudah-mudahan eta mah ulah aya kenaikan geus 2.000 geus ulah aya kenaikan WC mah sakitu we 2.000 lah sampai aya pamulangan pernah kuring teu mayar pandi udah kudu jaga WC Ci pelit astagfirullah main leos wae bayar Ci atuh pentingnya wae akang didinya sabaraha 2.000 Ci tah 5.000 baru pulangan dua receh Ci kuring ke jero deui atuh daripada lapor 3.000 mending heukeun deui 2.000 deui crot-crotnya nya 1.000 lumayan 1.000 ge dua receh Ci karena hitutkeun pret 1.000 eta pamulangan di kana hitutkeun semua rupa Indonesia meni lucu tak kuring jauh-jauh ka dieu ge ti Cikampek daripada cicing di imah kuring rieup sirah mikiran loba hulang-hulang hutang sok tau karek pangi geus mitnah ka aing loba hutang nyaho ti mana loba hutang ngeunah hulang-hulang mending ini tadi ka stroberi sugan di dieu mah jadi doa astagfirullahaladzim urang dia tuh tukang mitnah sih kan kayak bubar ngaos ceuwi nyandak ilmu insyaallah kuring we ka Cikampek nyandak amal sok tau moal mau di amplopan kuring jasa patara karang amplopan sok transfer angkung picen dayana ganti kutawadu rendah diri handap asor ana angkung ina air iri picen dina hate iri kumaha sirik ku milik batur lamun rek panasan maaf di Mekah di Madinah panasan aku ibadah akang gadura rencangan misalkan tos asar tos salat asar teh calik wae saura akang teh kang moal leuwih ka hotel moal ayo ngitikaf di dia di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram gane di kamagri ayo seueur ngaos zikir ka Allah ayo tadarus kumaha cek urang jadi panas Kang tenang direncangan ku abdi kok ayo ngitikaf di Masjidil Haram eta panasan karena ibadah pantes di ditu itu diajarna sirik karena ibadah panasan karena ibadah nah lalu pada orang kepanasan karena dunia di Mekah atau di Madinah karena belanjaan batur panasanana kekomba baturan gumbal gembol ngajing curiga eta meuli naon eta balacan naon ieu teh koas toy Makkah aing ngomong hareupeun nu panasan langsung nurimi da manehna macan meuli atuh aja di Bandungnya loba teh kopi spesial ieu mah ti Makkah ieu mah nu 600 real ieu nu 700 real aya permataan kita dipasangkeun di tengah imah tatangga datang teh cai zam-zam na teh make teko Mekah asli hareupeun teu panasan ngomong salah kena ngarempol gede tajong balanja eta panasan ku balanja ya Allah mun geus numpuk balanjaan awas mending panasan diajar karena ibadah siapa kurang teu apal apa ulah tahun ka ditu meungpeung dinasibkeun tahun ieu bisa ka ditu manfaatkeun waktu dipake ibadah AID dendam piceun di ayeuna ganti ku silaturahmi mending loba dulu daripada loba musuh catet dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing biji loba kasalahan sok geura musafahan engke menta ridho ka dulur ka baraya menta hampura ulah aya dendam ketika orang rek berangkat ka ditu naon sababna nyucikeun diri ti dieu sabab urang rek jadi tamu Allah nu maha suci memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula saling akur naon sababna aya pangabutuh ngadadak lain ka nu jauh pasti ka nu deukeut menta tulung atuh urang termasuk masyarakat di kampung sok
sauyunan orang di masyarakat supaya mampu ngabangun desa orang, kampung orang, kusabab masyarakat daek ngahiji. Lamun masyarakat geus daek ngahiji, insyaallah sesulit apapun masalah yang dihadapi dihadapi para pemimpin, orang bakal mampu yang hareupanana orang kompak madaek ngahiji. Masyarakat memang jeung jauh jeung nu deukeut tatangga akur sabab pangabutuh pasti kan nu deukeut teh minta tulung. Tatangga bunga orang milu bunga, tatangga sedih orang milu sedih. Diajar ti ayeuna melak cabe supaya jadi cabe, diajar melak hade supaya jadi hade. Picieun dendam ganti ku silaturahmi. Urang mah kadang-kadang ngaji mengaji terus saya tatangga kemajuan ekonomi sok panasan teu pararudu. Mieun fitnah ka ditu amal salah muja. Ieu nya masalahna. Tatangga kamu musibahan pan mukuas hakah. Sok aya kitu aya. Amitnah teu aya nya punya. Teu aya nu ngaku. Di dieu mah alalakur alhamdulillah. Itu sok sanajan urang beda profesi, beda keayaan ekonomi, tetap akur saling menghargai kun kaliyadain wala takun kal udunain. Ingat ayat ungkapan Imam Ghazali, hiduplah kalian bermasyarakat, bertetangga seperti kedua tangan. Tangan kanan, tangan kiri, beda profesi. Yang kanan yang enak-enak saja profesinya. Nu katuhu mah cek kanu ngeunah-ngeunah wae. Iping ayam, bakaka, liwat. Bagian katuhu we lalap sambal Facebook emas. Ieu we nu katuhu, nu kenca mah hayang nyekelan ge ulaheun makro. Kan kiceup nu kenca mah hayang nyekel ulah. Tapi giliran we mules patuangan berangkat ka WC. Nu kenca hudang. Tuh nu kenca bieu bau air. Nu ngareunah bagian katuhu nu bieu bau kenca, tapi sadar diri nu kenca. Cek nu kenca emang tugas saya operasi bersih. Nu katuhu ge sadar diri, cek nu katuhu moal beres ieu pagawean lamun teu dibantu ku tatangga nu deukeut. Maka ketika boga milik gede, indit ka mall meuli jam tangan pangmahalna dipasangkeun di tukang cebok. Tukang cebok di dangdanan. Jadi mulia, jadi gagah tukang cebok. Sabab katuhuna tahu diri moal beres pagawean lamun teu dibantu ku tatangga nu kenca. Nu kenca sadar diri moal jadi gagah, jadi mulia lamun teu dibere, teu didangdanan ku tu katuhu. Makana ketika nu katuhu kapapayitan atel teu bisa gagaro sorangan, nu kenca tanpa ditelepon hideung datang ngagaroan ka nu katuhu. Coba eta contoh. Aya dina awak contoh yang kehidupan urang teh beda tapi akur saling menghargai. Bahkan Nabi lebih jauh lagi menggambarkan Islam yang satu dengan Islam yang lainnya kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kumaha satu tubuh hasab saling merasakan. Tugas sampean yang ngalengkap, tugas pandangan yang nyepeng cepil kanggo nguping, soca kanggo ningali, lambai kanggo nyarios, lidah buat merasa. Tapi kompak sok sanajan beda-beda keayaan jeung tugasna. Kompak kana kumaha ketika aya nu kapapayitan saling merasakan, saling membantu. Contoh, ti tajong indung suku kana batu nepi ka malitak tulangna nu pangheulana ripuh saha? Bahap pangheulana riweuh si ieu mah, padahal tetangga jauh. Padu cilakana di handap. Tek. Manyun. Jok leungeun aya naon wir kabiwir. Jok biwir itu suku cilaka tulungan leungeun turun riweuh cekat. Hebat gaweana ieu leungeun. Irung simpati. Sok sarean teu babantu tanaga simpati milu ngariut mondokan jeung teu. Ngarasakeun nyeri. Panon milu ceurik simpati cepil nepi ka beureum teu kuat nahan ka nyeri. Bahkan waos dilebat meni menggigil teu kuat nahan ka nyeri. Aduh nu teu disangka bujur. Dibawa ka dukun patah tulang teu kuat. Dibenerkeun ta tulang nu bengkok milu gogoakan brat. Kompak sadayana kompak. Kompak sadayana kompak. Henteu aya nu cuek hiji teu pipilueun saya tama.
ih gawena saya mah ngarengkol oleh saya masa bodohan saya mah cuek cek barudak sakola mah apatis masa bodohan inu suku cilaka irung nyengir biwir monyong huntuk kekereket panon ceurik leungeun pak pipak nulungan kujur prat pret prot saya mah damang molor amit-amit kasih eta teh cirina jelema licik si eta mah licikna kumaha asep giliran manehna aya kahayang ngariweukeun sarerea si eta mah licik giliran manehna aya kahayang riweuh sarerea tatangga salelemu kudu minum anteur kudu aya wali, kudu aya saksi, kudu aya penghulu, namun si eta aya kahayang make kudu make surat resmi kepemilikan ditanda tangan hareupeun penghulu SIM, STNK, BPKB naon SIM surat izin menyolok STNK surat tanda nurunkeun kolor bupati BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok Allah saya kan ngariweukeun pantak ge lamun panggih teu penting cekek tong asa-asa bundanya mun panggih leyek we leyek ya Allah ya Rabbana pijeun dendam AIDS S na sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa ibadah aya nu kitu asep keur umroh loba di kamar jam 10 isuk geus ngaudangkeun salakina Kang udang-udang ayeuna kacaikan urang ka masjid di ayeuna ka haram dikarake jam 10 supaya bisa kabagian di jero masjid Kang leung we atuh aya waktu keneh urang ganti salat sunat tahiyatul masjid ku tawaf sunat lamun kaburu urang tawaf sunat heula Kang salakina moreja bener nyai ide teh bagus ayo siap mandi heula beres mandi keluar boro-boro nyampe ke masjid di perjalanan setan geus balatak ngahalangan naon toko kiri kanan toko ngajajar mulai eta setan ngaleketek awewe ngaharewos abaya itu angus mending ayeuna beulina make ku batur naon teh noel kasalakukan bari ngaliwat atuh ieu toko nah itu abaya halus kan mengkol heula sakalian nah tadi mah niat hayang geura ka masjid eta setan geugeuh bae dina baju abaya salakina mulai diketek ku setan sorban jeung gamis lalaki aralus oh nyai itu sorban ge aralus ustad ulang can anu bogaeun rek meuli mengkol duana narago heula migihan sorban majikan geus ditoel deui nah saya teh ieu teh yuyun triple XL lembut manehna mah wah atuh si Hardi ge beres si Usman meureungan si Herman hayangeun sorban adi-adi urang ngaborong jadi nanti beres satoko dua jinjingan ewang jauh keneh ka masjid ka gerbang ret teko meni halus mengkol deh ayeuna naon nu terjadi gara-gara saraka Allahu Akbar Allah adzan berkumandang sing gerebeg lumpat di Mekah di Madinah ketika adzan berkumandang eta toko sadayana nutup dumba lanja diusiran haji selalu haram bro haram tutup aya tuh warung di urang gitu kok mau loba tuh balanja ada geus adat karake adan hayo we milihan tenan di Mekah mah diusiran sing gerbeg lalumpatan ka jero masjid tungtungna ieu nu sarakah ku balanjaan teu bisa asup ka masjid teu bisa saop teu meunang mau barang-barang balanjaan asup ka jero balanjaan teu bisa dibawa urang teu bisa asup ditinggalkeun balanjaan sieun leungit pada eta pesanan si Uyun si Herman tungtuna mah di luar kadang-kadang aya jemaah Indonesia salatna di emper toko lain di Masjid Haram
Ya aku nasib kan itu ya Allah. Mun rek balanja balik di masjid ke hotel ke tengah ganggu karena ibadah. Mun urang rek fokus ke masjid ulah kemana-mana deh bisi kaganggu. Rasa kenikmatan ibadah bari netep Ka'bah maaf nasib nu anu mahal teh nasibna. Ya Allah biasa netep Ka'bah merasakan nikmatna sujud di depan Ka'bah itu yang kita idam-idamkan. Kita berkumandang muadzin encan iqomah komo salat maghrib indah melihat Ka'bah dari mulai muadzin urang geus rapi di jero masjid der iqomah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mulai imam kakuping suanten di payung Ka'bah. Wah tadi nu sufufakum luruskan sah. Allahu akbar. Bilal nilu nuturkeun Allahu akbar. Ada poho itu karena ongkos 30 juta lu ayah nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Daya nu gegerebegan imam di ditu tenang maca Fatihah. Yasin Yasin untuk kuliah kulhu lamun imam maghrib di urang Yasin kalangap budak di tukang wah Yasin wah lila iman lila yuk Ramadan 2 tahun ke belakang sebelum corona ngalaman simboling ngalaman taraweh di Mekah di Madinah. Eta taraweh di Madinah mun dihitung 36 rakaat. Witir 11. Mulai jam setengah 10 beres jam 3 janari. Taraweh ta mumun eta. Surat Yasin sasurah Yasin 2 rakaat teh. Nikmat tuturkeun iman. Ya Allah ya Rabbana ai diurang komo dilambatkeun taraweh teu laku eta imam edan teu laku imam kasurupan ya Allah sakalina imam taraweh aki-aki teu kapake metik teu tanpa gigi aki-aki metik eta imam taraweh aki-aki Allah anu tukang nu kahiji ta makmum geus harareuy jajaran kadua geus nyengeyeng kana teh aduh geus kacau aneh jelema ayeuna di bawah ibadah tumaninah teu leutik hayangna guru-guru tuh kalau geus rakaat aki-aki ini mamantara wes digarotong ku budak ngora selapkeun berdua teh aki-aki diperkosa di demo dileureukeun eta diganti imamna tarawih kudu ngora nengah aja mayar luar negeri imam lagi Itali Ustadz Valentino Rossi tukang cross
Bilal nanti Spanyol Ustaz Max Marquez bubuk kata taraweh nanti maca sholawat di masjid taraweh siga ngepung bangsa Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa batur mah sallu alaihi kan ai Bilal kitu saroje ngarojok bujur imam imam langsung gaspul wae nah itu Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin nararabek amin cek malaikat darah tinggi kabeh Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun antum ta'budun ma'bud wala ana ta'budun antum ta'budun ma'bud lakum dinukum waliyadin Allahu akbar sallallahu alaihi hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim ni teu milu nangtung deui tek babaturan mah sareng ka ngetek wes yen jeung Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami'allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyah imam ngos-ngosan segala ikat lebong ulah batu sia kayak capek Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Aisyah terekaman astagfirullahaladzim tapi aneh imam nu gitu nu laku bener tuh tapi resiko na berat no resiko na bubar taraweh ni 15 araruka 05 ni nilap sirahat cuma ruku karena sujud jungsep balik taraweh digarotong di jalan ditanya mbak wih taraweh digotong mabok taraweh oh taraweh mabok mana ya iyalah imam dan ngoplos cek ini mabok taraweh geuning mabok mah imam dan ngoplos orang eta ustad memeh ngimaman ngaleut heula kerating deng dicampur jeung teh kebo kitu bedana eta terus kalau dipake di imam edan gitu teh nyiksa penumpang buka araruta cik atuh di mulut ka mulut dirajab ka rajab gerang-gara salat jadi khusyuk tumaninah atuh beunangkeun maka raoskeun kitu para calon tamuna Allah kumaha nikmatna salat di Mekah karasa kana hate boro-boro urang nuturkeun karak dijajarkeun di Masjidil Haram di halaman simkuring sering ngabimbing alhamdulillah berarti patutur-tutur simkuring kaping hiji bae kemis simkuring berangkat hiji September na mudah-mudahan bisa panggil di ditu ka hajinya saling kontak ya itu buka bekal soalnya keceplosan gue cicing tenang Sumgori kalau resan kemis uli Jumat berangkat terbang uli Jumat jam 12 tengah malam Sumgori Zohor nyarak jamaah hampir 387 satu pesawat ya Allah kalau resan dina tabungan jamaah ya Sumgori ngadu sistem tabungan jamaah masyarakat 2 tahun lunas berangkat 2 tahun lunas berangkat kepegat ku corona jadi numpuk jamaah seueur ayeuna sekaligus kan alhamdulillah tos beres salena administrasi pemberangkatan Kamis uli Jumat jam 12 tengah malam Allah pun bojo miring wae alhamdulillah sieun berenang aing mengkual gitu aku lurus aja mi maaf banyak kiai oh nyandung moal bebek rasakeun nikmatna karek dijajakeun di halaman Masjidil Haram memeh asup ka masjid memeh magrib dua beh wae aya entong nu sering ka ditu entong nu kakara nu sering nangis ketika melihat Masjidil Haram rindu itu tidak ada habisnya
dijajarkan di halaman Masjidil Haram memang lebat ke masjid. Sungguh aing ngabdi mimpi sok loba ini aki-aki nu marilu. Gigireun aki-aki jamaah. Bisa kakukuring wiri dah. Di tempat jadi mewek. Kunaon dah, kunaon. Bagus. Aing ge sarua loba. Biasa we atuh. Dari asa bimbing taun. Masjid Haram di mana? Disangka hotel. Ya haram. Nah nyekek aja itu. Kubuya teh Masjidil Haram disangka hotel. Nah kakara bikin goa. Banyak kali bejaan jadi ngariweuh ke saya. Ka'bahna di mana? Di jero. Aya keneh atuh aya. Saha ngerokok. Bisa asup strawberry nyokot. Main sama di nyokot, geus meuli ki subahna. Rokok wae. Loba dosa, meureunang kalakuan keur ngorana. Eta video klipna ku malaikat diputar. Ieu keur ngorana badur aja ku badur keur ngorana. Meureun tukang nyawer sudan. Dua poe aing latihan eta. Datang ke Masjidil Haram kabayang dosana. Nyukrukna. Dapat, sedang di maghrib, sunat talbiyah, lah asup, kami kamar ganti jero masjid sholatna, biasa bentuk ke Ka'bah. Sunat talbiyah, tuturkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, kalau bagus, labbaik Allahumma labbaik, ayo tuturkan sunat, labbaik. Lebay, iya nu lebay. Atur lebay kamu kan lebay, terus iya nu lebay. Oh Allah, kuat ya ini. Geus nu mampu naon bae baca sunat ieu. Istighfar, sok istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah gitu guys, daripada ngaganggu. Kalau dia lebay, lebay kalau lebay. Mana lebay. Begitu masuk Masjidil Haram, brai soca bentan neuteuk aya Ka'bah. Leungit. Permasalahan, naon nu aya dina sirah urang? Asa ngimpi kan, ece. Biasa orang ningali na TV na foto, kata hareupeun soca urang Gusti. Nuhun abdi dinasibkeun tiasa ka dieu. Abdi teh jalmi hina Gusti, makhluk Gusti nu hina, abdi teh hina ku dosa, ku maksiat, teu pantes abdi ngadeg di tempat suci, bari dipayeuneun Ka'bah anu suci, mung abdi moal kiat ku siksa Gusti, hapunten dosa-dosa abdi. Ingat kana dosa didinya. Gitu. Nyetrumna eta Ka'bah kana hate urang. Pada ayat 3 cenah cai mata anu bakal diganti tetesan cai matana jadi malaikat rahmat mang macakeun istighfar. Eta dicipta ku Allah cai mata jelema jadi malaikat nu maca istighfar. Sahabatna ros Gusti, cai mata saha? Cai mata umat kami anu budang peuting manehna salat tobat ka Allah. Nyerujutkeun cai matana, maka cai matana ku Allah dicipta malaikat milu ngabantuan mang macakeun istighfar. Nu kadua, cai matana hiji anak anu nyuksuk kana lahunang indungna mentah ridho ti indung jeung bapakna, maka cai matana diganti ku Allah jadi malaikat rahmat anu mang macakeun istighfar sehingga budak menang ridho ti indung bapa wajib menang syafaat ka Nabi. Nukatilu cai matana umat kami anu neuteuk Ka'bah ketika dinasibkeun nyurucut cai matana sabab inget dosa ka Gusti Allah, maka cai matana dicipta ku Allah jadi malaikat anu keur macakeun istighfar. Urang daftar ka ditu ka Mekah duit sorangan contoh 30 juta 40 juta
asa gede memang berangkat tapi geus nepi ka ditu aya nanaonan teu batin nikmat biasa tetep ka hati-hati di situ macam-macamnya sakabeh fikih aya di dinya umat Islam macam madhab aya di dadinya urang diajarkeun ku guru salat ge tapi pake guru urang we di ulah kababawa teu pararugu kau orang harapan loba do hari-hari salatnya salat HP diangkat bari salat oge ditemuan heula Allahu Akbar ngamai we aya Allahu Akbar muter labut aya udah cokor batur ketika dulu teh ada cokor batur baru kalau ini rumah gagardung budak aja lamun di Madinah marapi terpisah ibu-ibu lalaki tapi lamun di haram hati-hati orang kebagian di luar Masjidil Haram jadi halaman orang sholat sunat sin katinggalan sholat sunat qobliyah lah misalkan ya aya hareupeun urang kosong celok ibu-ibu hareupeun urang Mekah lalu orang Indonesia sarua leutik na awak eta lamun Turki kan Turki mah gede jeprak berarti rokna gede aing leutik coba bayangkeun sedeblok sujud ke lain karing kemburok ayo urang sujud ya pada meristri seorang mewan pepes bisa dali cicing jangan pengalaman cicing kedeng deui ya Allah anu agak gandung budak kaya Bangladesh Afrika kadang kurang hatu kangeunana jadi nempokeun manehna heula da sieun anakna nyungsep atuh salatna gandung budak mikirna lalajuana budak nyungsep begitu ruku sodok aing nu ngalah nyapas terus nyungsep salamet teu katahan kieu teh bari salat ruku ieu kedepruk sujud cekuring mal gagal ya macam nyungsep jadi budak poho hidung dah bener wah sholat nyungsep budak kaki hilang aing ngaku hak cek aing ge naon sholat ngaga gandong budak geus budak di talian aya cekel bapana nu keur sholat tolong duduk kuring jadi mikir lamun dibawa ke Indonesia sholat bisa mentang layang di masjid na jendela sholat rapihna Indonesia sepreman-preman orang Indonesia ketika ke Mekah ke Madinah sholatnya rapi wih preman sholat tato loba menang hidayah umroh pelengkung kasih kita santrina kumaha guru nomor temul hebat Indonesia mah rapi ulah-ulah kababawanya tetap diajarkan ku guru-guru kang dieu eta dipake ya. Angkuh, iri, dendam, jeung sarakah picen hiji. Kunaon wadahna eta teh kudu beresihan tina kotor tadi supaya napak paniatan jeung paseuh urang kuat sejak ibadah insyaallah urang dibere ku Allah kesempatan jangan laksanakan ibadah di ditu. Amin. Tina paseuh kaduana fisik. Ibadah umroh, ibadah haji, ibadah fisik. Sebab ibadah capek, tawaf kelilingan Ka'bah, anu 2 jam, anu 2 jam setengah, anu 1 jam setengah ya. Kumaha padat-padat jamaah. Encan mayunan sa'i Safa Marwah teh 400 meter bolak-balik 7 balik, berarti 3 kilo kurang lebih eta jalan. Sa'i Safa Marwah, makana teh saeutik ibu punten. Teh saeutik anu wafat jamaah. Keur tawaf teu kuat nahan fisik. Kalayak kaseret ngagubrak katincak ku padatna jamaah sampai teka tulungan aya nu maot keur toat sabab ibadah fisik narohkeun nyawa wajar lamun nganterkeun nu bade ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun mayit sok kira mirip-mirip narek ka Mekah make baju bodas-bodas seragam ihram nu maot bodas kain kapan leres teh narek ka Mekah diceng-cerikan nu maot diceng-cerikan norek ka Mekah didaratangan ka bumina nu maot didatangan di layar leres teh norek ka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun norek ka Mekah naik pesawat nu maot pasaran eta pesawat pribadina pasaran Airlines
nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar, nu nganterkeun mayit milu naik pasaran dasar yeuna. Pernah kuring ngajelaskeun tidak ada lagi pesawat paling seram di dunia adalah pasaran. Serem kita asep pasaran serem. Naon buktina? Bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik. Ulah lurah kiai geus yeuna. Coba-coba isukan da mulai ustad liwat rejeng gotong paksa asukeun kana pasaran. Lamun pejam pasaran di banyak ustad. Sieun kiai ge uji nyali naik pasaran. Nu kadua pasaran serem, bukti nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal. Naot wae. Ulah coba-coba. Komo ini ulah coba-coba awas. Nu katilu pasaran serem, bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imah. Sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang naon? Sadar atuh hirup teh sok kajongjona di dunia rasaan moal maot sementara di dunia teh. Kunaon nepi ka mung sujud ka Allah. Hei, hakikat ya Allah bakal balik ka Allah. Syariat urang hirup teh jauh ti liang, hirup urang teh jauh ti coba urang mah ka mana-mana mamawa. Ku bener bunda ieu teh mamawanya. Sabab dina awak urang mah loba. Hakikat Allah nu ngahirupan urang ka dunia syariat urang bijil tina. Loba jelema sibuk neangan dunia ka ditu ka dieu nepi ka korban salat, korban ibadah ka Allah, syariat ngabelaan. Ajroil datang ngajemput urang maot ngaranna atuh urang asup deui kana. Bahkan bapak-bapak balik lagi ti dieu ke peuting di imah rek neangan. Oh liang panto imah mirang. Kira ku salah ke ece tengah peuting naik kenteng rek nanaon. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju karena sekali liang tetap hidup. Terus deklarasi lah. Kurang deklarasi ke partai anyar, partai liang. Tengah ribu pun eta mah nyolokna geus liangan. Para liang, para hadirin. Itu percis mirip nganterkeun mereka Mekah sedih asal nganterkeun maut. Mereka Mekah bakal menang pemeriksaan di mana di bandara, dicek kesehatan, paspor, visana diperiksa, perlengkapan perbekalan diperiksa. Oh mulus bagus, tidak membahayakan, dicek kesehatan, sehat, visa asli, tiket asli, paspor asli, maju terus masuk pesawat terbang sampai ke Mekah Madinah nikmat. Nyampe ke Mekah bisa bertemu Baitullah, nyampe ke Madinah bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pikeun syaratna nu rocet. Paspor palsu, visa can aya, tiket can beuli, dicek kesehatan, aya penyakit, wirang isi calon jamaah. Geus nepi ka bandara ternyata di cancel sabab aya nu ngabahayakeun. Berangkat isuk diantar ku tatangga salembur, maghrib kurunyung balik deui. Kita tangga asa ku tereh ti ya kitu deui mayit bakal aya pemeriksaan di mana? Di bandara alam barzakh. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah pos pertama untuk menuju akhirat. Fa inna ja minhu kama ba'dahu aisan. Lamun lulus di pos pertama bakal lulus ka dituna. Dicek, oh husnul khotimah, mawa iman Islam, oh aya dosa tapi ditobatan ke hirupna, diterima ku Allah tobatna, nikmat ya si ahli mayit, nyampe di poe mahsyar bisa bertemu Allah, nyampe di poe mahsyar bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah yaitu wajah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi bikin rocet ya si jelema hirup ke di dunia anu loba maksiat, maot teu kaburu tobat, dielingan ku kiai ngalawan bae. Pan loba kiai dilawan bae nama masing-masing kiai. Aya masyarakat itu. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk sateu ngarugikeun batur. Nya nu maksiatna mah akang. Nu ngagotong ustaz. Berkosa sia. Ustaz geus kacapean tidak ngagotong. Nu ngagali kubur. Nu digotong. Wah,
makan orang dia ya anak buah murah ya no dikubur siapa ini ya Ustaz dikubur sang ngamandian aja nah Ustaz mau lawakan awak karena belinya riweuh sarerea nanti ayo mau 4.000 udah bisa ngamandian aku mah itu lalap kakulan loh kuning nagih eta teh mun ATM mah ngagesekeun ATM tapi kunaon warjukni mah dibabaca ibarat salat hese wae rezeki ulah nyalahkeun warjukni ulah nyalahkeun salat saldo na pariksa bisi geus limit sedekah na pariksa sabab sedekah adalah tabungan saldo terus nagih ke Allah geura sok geus aya saldoan mah teu isin nagih ke Allah warjukni teu isin saeutik ka urang boga tabungan Jumaat ayatna Jumaat sok aya kotak jariah nah lamun kotak jariah liwat kumaha sifat bapak beureum tunggul apa molotov ngelutak dari melepet saeutik liwat 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 ka beuntak deui liwat dari wes sholat Jumat pas duduk di atas sujud warjukni cek malaikat liwat coba atau kotak jariah teh stop kodok kantong 100.000 masukkan ketika orang sholat nagih ke Allah warjukni teu isin nagih ke Allah saeutikna urang boga tabungan gitu awas ya kudu diperhatikan bahwa pesak resi pesak yang bekal aya umrohan teu bisa talbiyah sunat ketika orang semakai ihram mereka berangkat menuju haram labbaik Allahumma labbaik kan anu hulang-hulang wae aya Pak sunat talbiyah Pak teu biasa Pak Haji naon atuh nu mampu doa-doa we ieu mah sunat ieu atuh daripada ngabetem teu hugut doa nu apal naon tapi mah ngan ukur sapu jaga tunggul sapu jagat naon sapu jagat robana atina fid dunya hasanah oh eta teh sapu jagat nya teu naon batur mah labbaik Allahumma labbaik meh nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tenang nawa batur beres istilah kakak abah eka kiswa karena hajar aswad mulai nawaitu an atu ka baitakal haram bayassir huli sam'ata aswadin tawbafa umratan lillahi ta'ala niat pas dina hajar aswad bari istilah kisbah Bismillah Allahu Akbar mulai dibaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ieu nu teu bisa nanya lagi baca naon dia bika tuturkeun teu jelas sorana ngaguruh jeung sora batur abdi mah moal babacaan sunat naon we nu mampu sapu jagat teh nya batur Allahumma imanan bika meh nama Rabbana atina fid dunya hasanah eta geus wae pembimbing agak Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura haji maca naon geus sapu jagat we tong baca ya Allah nepi ka beres teh rek naik sa'i innas safa wal marwa rek sa'i ka safa ka marwa haji geus sapu jagat mincik laku hejo sa'i rabbik fir warham wafu wa takarram haji sapu jagat wah, aing ngabimbing, ngebata tanya bagian tuturkan, iya mah tuh bisa, istighfar, naon bisa sapu jagat, eta geus kalau kata aku tapi bisa tahalul atuh tuh bisa baca doa anak dia sabab eta rambut tuh digunting bakal jadi cahaya di hari kiamat Allahumma rabb hadhihi nasiyati biyatika faj'alni nuran sya'ri yaumal qiyamah didudutan kukurnya Bang iya itu bisa ternyata tetap aja mana hati rapi punya kunting pakai sapu jagat dewa tetap balik umrohan balik kajian di ganti eta jelema karana haji sapu jagat arek akal diganti ti ayeuna arek manasik talbiyah sabab pertama bergumandang talbiyah di alam arwah nu dibaca ku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan ketika Allah menyuruh Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah di tempat yang gersang belum ada siapa-siapa baru ada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail putranya yang remaja Ka'bah dibangun ku Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim jadi supir bangunan, sementara kenek bangunan anak keneknya ya Nabi Ismail. Dari tumpukan batu yang ditata rapi oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ngasong-ngasongkeun batu. Nabi Ibrahim ramana nu masangkeun anak mingkin luhur eta bangunan Ka'bah Baitullah tos teu kadugi, tapi ukuran can beres kudu ditambah. Nabi Ibrahim miwarang ka Nabi Ismail bager kaset ama pangmilariankeun kayunya kanggo ngadamel tangga. Kunaon kitu ama, ieu bangunan luhurna can beres kudu ditambah deui batu ka luhur. Nabi Ismail ngaleos milarian kayu jangan ngadamel tangga. Nabi Ibrahim calik istirahat. Ketika Nabi Ibrahim calik istirahat, torojol datang batu dengan izin Allah. Itu batu jalan di depan Nabi Ibrahim. Bari eta batu nyarios, ya Khalilullah, sahabat kakasih Allah, ulah repot-repot ngadamel tangga jang masangkeun batu ka luhur. Tincak bae kaula ayeuna keneh, maka ku kaula anjeun dijajabkeun ka luhur. Mun aya tukang bangunan keur nyieun imah pek aya batu bata ngomong diteruskeun moal eta ngabangun. Mantret tukang basna ge, ulah diteruskeun geus aya juriga. Nabi Ibrahim teh didampal eta batu, terus eta batu jadi lift naik eskalator dengan izin Allah. Batu gimana eta ti surga nu dilungsurkeun ku Allah. Bari Nabi Ibrahim makal batu nu seje nu bade dipasang-pasangkeun terus sampai puter sakurilingan rapi. Eta batu lungsur deui nyandak Nabi Ibrahim, dilepaskeun dampal sampai Nabi Ibrahim ngajeplak dina eta batu aya tilas dampal sampean Nabi Ibrahim. Engke kalangkungan tiap tawaf aya kos kurung manuk, kos akuarium, kacana anti peluru, cetna warna emas, di jerona aya batu. Setiap tawaf pasti kaliwatan. Eta batu disebut makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim sanes makamna Nabi Ibrahim, tapi hiji batu aya tilas dampal sampean. Eta batu nu di surga dilungsurkeun ku Allah, didampal ku sampean Nabi Ibrahim, ngajeplak eta batu aya tilas dampal sampean. Tiap tawaf katingali engke. Eta makom Ibrahim salah satu makom mustajab, tempat diijabah doa eta teh. Teh kapenahnya insyaallah tah. Beres Ka'bah dibangun, Allah mewarang ka Nabi Ibrahim lumpat anjeun ka Jabal Gubes. Kanggo naon abdi malaikat kudu lumpat ka Jabal Gubes, ceuk malaikatna Allah panggil sakabeh jelema supaya ibadah haji umroh ka dieu. So Nabi Ibrahim Gusti malaikat ye ai kaula gegerewekan di puncak Jabal Gubes ngondang ka jalma-jalma rek saha nu ngajawabna. Saur malaikatna Allah, urusan anjeun ngondang, urusan ngajawab urusan Allah. Sabab tina ondangan anjeun engke bakal anu ngajawab saha umat Nabi akhir zaman anu ayeuna masih di alam arwah. Ya hebatna unggulna umat Nabi Muhammad teh can digelarkeun ka dunya tapi geus disebut-sebut bae. Can gelar ka dunya tapi geus terkenal. Rasulullah can didohirkeun ku Allah secara manusia ke dunia tapi namana sudah ditawassulan. Atau Nabi Adam kan diterima taubat gara-gara tawassul ka Nabi Rasulullah SAW. Ketika dilungsurkeun di surga ka dunia, Nabi Adam sujud nang batu di kota Bud. Aya nama disebut India tempat luhurna, tempat lungsur Nabi Adam. Sujud dari baca istighfar, Rabbana dzalamna anfusana 100 tahun sujudna bari nangis. Penasaran istighfar dibaca terus tapi can aya jawaban di Allah bukan Nabi Adam. Begitu red socana beuntar dedep ka luhur kaget aya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam protes ya Rabbi kumulia-mulia ting eta ngaran Muhammad makhluk kumulia-mulia ting makhluk Gusti saha eta teh Gusti Muhammad teh kumulia-mulia teh. Allah ngajelaskeun ismun min asma'i auladik. Adam ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres kumulia-mulia teh can digelarkan dunia nami natos dia siapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah mewarang ka Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam meta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung juga asal muasal sejarah adanya perintah tawassul.
Lalu Nabi Adam pun bertawassul. Kumaha Nabi Adam, ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad anta ghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi namina Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi tobat Nabi Adam. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim berangkat ke puncak Jabal Gubes. Terus nyampe ke Jabal Gubes, aya mah teh aya Jabal Gubesna, sabab geus dijieun hotel ku raja. Pila raja anu khusus yang para pejabat-pejabat negara mencaket Masjidil Haram baheula mah Jabal Gubes. Kuring tahun 88 masih kena kabagian aya Jabal Gubes, masih kena lumpat. Ayeuna mah tos aya Jabal Gubes. Tahun 88 pertama hajian kapungkur. Jam-jam dia masih kena sumurna kapungkurna tiasa kahandap ningali ngagulidagna cai jam-jam. Baheula mah tiasa kaguyur cai jam-jam mandi. Ya Allah, enak tutup gara-gara Afrika jarorok main ngareha kehampangan sembarangan akhirnya ditutup, maka disedot nganggo ya super Z pameda mada cain atau ngocor kaluhur kemana-mana tiasa aya keranan di luhur gitu. Maka Nabi Ibrahim lompat dugi ke puncak Jabal Gubes. Nabi Ibrahim ngagero, ya ayyuhan nas innallaha bana baitan fahajju. Jalma-jalma kaulah dipiwarang ku Allah ngabangun ieu Ka'bah, hayo geura kadar ieu, geura haji, geura umrah. Beres Nabi Ibrahim ngagero ngaguru di alam arwah aya kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ngaguru. Maka Rasul Kanjeng Nabi man labba wahidan haja wahidan, siksa umat kami dunia alam arwah baheula ngajawab ondangan Nabi Ibrahim sakali maca talbiyah maka seumur hidupna ngalaman sakali. Man labba sanian haja sanian, nu ngajawab 2 kali seumur hidupna nasib 2 kali. Sahabat naros anu seueur ngajawab Gusti seueur kumaha nasibna unggal tahun initna. Berarti panglobaana macana talbiyah baheula. Anu teu maca Gusti aya nasib bener. Padahal masalah lega, mobilna mewah, duitna miliaran, ngan diajak ke Mekah engke baik mawa ngajemput pantai. Ulah putus asa tina rahmatna Allah, dugaduh Mekah Madinah Allah Subhanahu lamun rumah sacan gaduh ongkosna payun kene daftar ka Allah, ai bener mah hirup butuh ku Allah. Irah daftarna tiap beres salat. Komo gugah tengah ulun. Seueur kajantenan ibu nu teu gaduh naon-naon tetangga si mugoring alhamdulillah Ustaz sanes ngahinakeun istihun geuring tahadus bini emak imah bilik bari panggung keur ngahuleng isuk-isuk datang mobil Mercy hareupeun eta imah Ustaz cek teu boga mobil Mercy Ustaz kenal keneh teu sok telek-telek abdi saha ieu abdi Pagunawan nu kampung ku di Pupu Kujang damel abdi Dujung Adamel harita bumi di Cikarang Bekasi kan Ustaz dijemput ku abdi ngaduakeun imah abdi harita geuning muhun Pak Haji di mana ayeuna abdi tos pensiun ada mah di Bekasi di ditu atuh ka dieu aya urusan naon Pak Haji ngahaja mah Pak Ustaz ka dieu aya naon doa teh Ustaz kamari tangeuh di Bekasi kajual alhamdulillah abdi kain kauntungan bangsa 2 miliar kan abdi syukuran hayang mawa hajian Ustaz mana KTP ngahuleng boro-boro mikirkeun hajian budakna hayang jajan ge hese da santrina karoret gitu. Itu alhamdulillah ayeuna tos janten haji. Tuh nasib eta nu kuat. Leres kan beda balik di Mekah na we dilaledek. Tetangga anjur nu syirik mah aya we itu haji kosasi. Kan kosna dikasih. Mun itu mah Haji Mansur. Ih halaman di Gusur pelebaran jalan teh. Wahyu eta jelema usil gitu kan. Mun itu mah Haji Wahyu, sawahna payu. Saya teh Mekah ngajual sawah, atuh teh sawah manehna ieu. Itu Haji Tower, maksudna naon? Bae mah ka Haji ongkos ka Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom di Cieun Tower. Duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower. Kepinter jelema ngaledek bae. Kuring teh habis pikir ka jelema nu kitu. Kumaha lamun aya jelema nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos ka Mekah, ladang tina ngajualan pupuk kandang. Pira ku balik ti Mekah jadi haji tai. Ulah kitu ka batur teh. Coba diajak telang cabe ameh jadi cabe batur bunga urang milu Bu.
Ece kadaria gara-gara pilu bunga dulu tetangga baraya urang nasib kan itu siapa tahu tahun depan kita yang berangkat. Ulah nasib dengan nganturkeun mentok ka Pemda balik deui ka dieu. Insyaallah ke tahun hareup urang nu dianterkeun. Ka mana? Amin wae ka kuburan. Tahun hareup urang nu nasib bisa umroh bisa haji. Amin. Ya Allah ya Rabbal manasik pelajari ihram nu hiji sing rapi komo bapak-bapak ya sabab urang mah sataranjang Kang. Lalaki mah teu make serempak kacan sataranjang dua helai kain ihram ulah sembarangan agung. Tukang batu ali ayo agung milihan batu ali. Tidak batu ali nahuleung tetep black opal aing pinah ka jero. Daya batu ali nyala hiji. Alas ulah sembarangan sabukna simpage ulang ngalawan ka pembimbing sabab pada dedet jamaah bisa nunjuk seruk di tukangan urang muntang karena ihram akang bogor borosok rek kumaha riweuh sing hati-hati nu kadua berenang toab ngelilingan Ka'bah eta lambang hikmahna naon persatuan umat Islam berbagai macam warna beda kulit bahasa dunia tapi tetap ketika toab nu dipandang dinilai ku Allah keimananana katakwaanana nu katilu sa'i safa marwah naon hikmahna kaya indung kanu jadi anak nu diabadikeun ku Gusti Allah maka ketika dapalkeun sampean di safa reka marwah nyerujutna cai mata kunaon sababna kabayangkeun urang loba dosa ka indung can bisa mayar jasa indung sedeukeun nu dipapai kanyaah indung safa marwah sok bayangkeun pantes nabi ngancam moal ngaresapaan ka umatna sahabat naros Gusti nu moal dibere sapah teh tara salat jalmina salat mah moal poe fardu sunat teu katingalieun henteu puasa Ramadan puasana ge fardu sunat teu katingalieun atuh Gusti teu mere sapah di poe kiamah naon sababna al aqu liwalidayhi eta jelema rajin ibadah tapi di dunia rajin nganyerikeun hate indung bapak maka di akhirat moal meunang syafaat. Hati-hati. Opat sai nu kalima tahallul gunting rambut nu kagenep tartib teh berurutan nu awal diawalkeun nu akhir di akhir dan mudah-mudahan simpanan yang Yuswa sing diberi kenikmatan ku Allah nya di Mekah di Madinah sampaikan salam kakang jeung Rasulullah SAW sampai mereka kudu jarah ka Nabi man zarani ba'da wafati baka anna ma zarani fi hayati sing sajelma nu ziarah ka kaula saur Nabi sabada kaula wafat maka sarua jeung ziarah ka kaula waktu kaula hirup. Berarti urang ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul tapi sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae mudah-mudahan manfaatna apun tentunya segala kekirangan atur nuhun karena segala perhatian khusus Kang Haji Asep Strawberry keluarga besar Astro sing luwih barokah ku Allah keluarga rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah putra-putra turunanana sing saleh solehan mudah-mudahan atau almarhumah keluarga besar Astro di denotos ngarantunkeun sing jalankeun ahli surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu dalam sikap hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkenalan bersama Bapak Kiai yang Perantos nasihat tausiah orang sedayana. Mudah-mudahan ayat manfaat khusus kangge anjeunna anu rugikeunana umat orang sadayana anu ngupingkeunana ngutami orang biasa ngamalkeunana amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara 3 minggu